Karaton daerah Madukara. Ieu teh aya naon ieu teh? Kawas-kawas anu rek hajat. Da pangrasa mang bulan kamari teh pan parantos nyerenkeun tuang putra Abimanyu nikahna ka Dewi Siti Sondari putrana. Nah ieu teh keberlanjutan tina harita ramena nepi ka ayeuna. Atawa ieu teh memang ngahaja ieu teh aya kagiatan pasar tongeng. Nah aya pameran gitu. Nya. Mang mobil nepi ka dukdek jeung nu dagang. Nepi ka teu tiasa lebat bulan baru. Ka Badung gitu. Ka jajak Tukang kopi pada tukang rokok, tukang kopi bahe. Nya. Dalai teu hayang parkir di jauhan eta kurematik mang teh. abang di sekolah atuh Numawi akang oge ieu teh menikah. Rame ya naon? Waduh. Panginten teu acan uninga pangarasa naon kasep? Numawi. Kaula teh memang dina waktos ayeuna meureun bulan payun rupina. Kaula bade nikahkeun dipun anak. Nikahkeun tuang putra hajat mino. Keke. Budak nu mana ya ji? cobi bulan tuh Salerasna kieu ama dina mangsa ngistrenan Abimanyu mangsa bulan katukang sareng Dewi Siti Sondari putrana Raka Batara Kresna. Kaula teh kasumpingan pun anak. Tuang putra anu mana? anu mana bulan Nyaeta putra kaula di Padepokan Andong Kancana. Ieu teh anak tegas, anak murid atau anak tere? nah heor gitu. Numawi ieu teh anak tegas kaula. Keke. Karak apa mang make hidup make jeung kawin ka urang. Mana bi teh? Andong Kancana. Nah putra saha? Ai putra teh nyata putra hiji pandita anu kakasihna teh nyata pandita Manikara. Terus kuninga dina mangsa harita kaula teh keur kakandungan ku Abimanyu pun bojo Subadra teh nyata ngidam palai lauk wader nyiram timbalan di eta patempatan aya hiji walungan anu kabejakeun seueur lauk wader nginjem kecerik ka eta pandita sedengkeun dina mangsa harita dina nginjem kecerik teh si horeng ayam malati anu ligar di eta patempatan putrana pandita anu kakasihna teh Endang Manuhara. Enang Manuhara nya sugan teh Endang wa ium sampai satu sepuh gancang carita nak batu turun kesik naik itu purun ieu daek patalijang nyi turta kaula teh diistrenan ha kawin nikah jeung Endang Manuhara teh timbalan terus lila mangsa harita da kaula teh lamun dibawa piraku kaula teh pasti bakal jadi baeudna pun bojo Subadra eukeur mah ngidam piraku datang lain mawa lauk wader tapi kakak mah tada teuing ambekna jeung amarahna ha seselumputan we seselumputan terus kasampeur teh ayeuna geus gede mangsa nikahna ka Abimanyu kasumpingan anak kaula ti Endang Manuhara anu kakasihna teh pergiwa lan pergiwati budak sakembaran awewe anu dina mangsa harita dihiap dihayu-hayu malahan pun bojo Subadra oge ngahiap henteu jamadun nya aja medut masa kedam wajar oh wajar Julid
ngan dikeresakeun kanyaah kadedeh kawelas ka Asina Subadra jeung Sri Kandi najan bari jeung lain anak manehanana ngan boga rasa anak kaula nya dihaya bageakeun barasi Subadra najan ka anak tere nya najan ka anak tere sakitu bersihna sapertos hate ning panisabila kitu bisa gitu bercantet. insya Allah Mudah-mudahan tah dina mangsa kaula kadatangan pergiwa lan pergiwati sabulan lilana nya aya jajaka anu sok ulin ka dieu anu ulina teh kadangkala anu saminggu sakali ayeuna mah sok samingguna teh genep nepi ka 5 kali bari jeung jajaka teh ngaapelan kapun anak kapergi saha nu mawi anu ngapelan kapun anak pergiwa teh nyaeta Gatot Kaca anakna Kakang Bima uluh itu geuning teh kitu nu mawi nu nyangkeun duduluran malihan deet pisan jodona teh pacar 5 langkah cicing ulangan teh nyaho oke cicing itu kudu di meja cumi mah cicing we terus lurah Tamanagara anu memang paingan datang ka dieu teh sok balahan belehem ka kaula bari jeung unggah panggih mere martabak berikan sok ka mah mere roko ongko si horeng aya maksud hahadean nyaeta kapergiwa anak ditingali tina sabagian kejadian pergiwa oge sarua geuning cinta na teh ka Gatot Kaca nya we kaula nampi lamaran ti Dewi Arimbi ibuna Gatot Kaca sangkan ngistrenan putrana eukeur mah Gatot Kaca boga rasa birahi ka istri malih birahina teh teu aya kajabi lintang ti kapun anak kitu pangarasa dengan dua nu mawi teh neraskeun napak lalampahanana Raden Abimanyu mangsa bulan anu katukang beres bade panjang lalampahanana dugi ka nikahna iraha kitu kasep waktosna iraha upami dipercanten kalayan teu aya halangan harungan mah dina sasih payun kaping 5 sasih payun kaping 5 nya atuh reng seraya agung mencit doma nu mawi ya oman tingali di kagayang alah berikut sarala geuris lain Pangesto Kang sabalarna akang nama dina waktu ayeuna dewek teh euy keur loba kagiatan di daerah Madukara Allah paingan atuh tara bapak dewek dipercaya jadi patih goah urang nungguan goah bisa aya beurit anu larsung ka tempat-tempatan nya atuh da kudu api ka dewek oge sarua dina waktu ayeuna bagian naon aya Kang heh aya Kang bagian aya bade dewek mah bagian kesenian dina purungna hajat tanggal 5 engke hareup teh Allah sabab dinten teh oge lain agul ku payung butut kumaha juragan Gatot Kaca jadi nakap Dewi pergi watek waing mimitinan piraku teh bang layar nate ku dewek teh macomlang nate jadi can wah didinya memerekis pisan aing duit pamahugi juragan Gatot Kaca 10 juta tepikeun 2 juta eta mun pergiwa oge kitu mahugi ka juragan Gatot Kaca gede potong pajak waing harita aing nepi ka kabeuli mio tah aduh paingan nya paingan gini ayeuna dewek bagian kesenian kaca tepor cenah wayana sing ramekeun hajat aing kudu malahan bakal 7 poe 7 peuting euy geningan atuh simpatisan di aronam sawae teh Kang nya sawae simpati syakur anu deudeuh nyaah jeung juragan Gatot Kaca wah beres atuh iki nya wah oda Gatot Kaca ser penggemar fansna fanatik nya relasina di mana relasina loba mun di Jawa Barat masih pakai Persibna dan benar heeh di
Gatot kaca sebagai Ramona Ramon Bunda Gandul anu syukurna dilu nih bagian kesenian tetanggapan wayang golek artis pop Sunda penyanyi dangdut wah bagian perdepean kuaing kurang nganterkeun pamanyer lumayan dewek teh bikeun ka ditu ka tim kesenian potong pajak ku dewek kumaha we atunya manuki berkujang-jangna manusia hirup puakana lumayan we dewek teh can Sumang Jendra dina waktuna rek mere-mere senesna kacamata dari dinya mah kagungan toko Slopita Jaya Optikal teh di jalan ABC nya can cateringna rek nyokot di Bapak Haji Asep Strawberry lewat Astro teh atuh karpetna ka bos ajat karpet pasti bakal ribuan karpet dipakal digelar teh nya karpetnya wah hukul sayur di bos Yudi Jawa nya can di Mbah RW Nandang jauh 2 sikat itu ieu mah bati pakaulan we cenah ka juragan tutup kaca ka si Aden nya can di Abah Om Obed sauna truk mudah-mudahan we sing ngada mah Abah Om nya Pasro nyawer nuhun itu nyawer bener nyawer di TF ke pamajikan wah mana pi ka aing gitu salah TF gitu mah tuh gitu dah nya pokokna mah bagian ngareah-reah mah dewek jeung si dawal talent teh MC ongko dina waktuna ada rupa-rupa 77 penting bayangkeun ku si lain dalang diantai dalang Aska Den Aska dalang cilik putra Bapak Asep Strawberry dalang teh serang dalang Ajalana dalang Wisnu dalang Juang dalang Resna dalang Agoi nya cantik Kang Acep Cikar wah rupa-rupa euy pasti atuh Kang RW Nandang nyumang pecah silat nya Budi Kencananya dewek rek main calung bari lalaguan yang diajar kadipatenan kadipatenan ning jika dina radio ning nananung nu kitu ning kumasyuling syuling teh ngan silung bae kuring kuring teh ngan bingung bae ya kemana ngaitkeun kincir sumuhun kakaler ka 7 bulan diestokeun kemana ngaitkeun pikir moal paler ku sabulan hayangnya tuh eueuh kejo beasna di panggilingan boga minantu rada gelo kami toha nampilingan dulung duktak numpak motor ke Banjaran nu buduk di udorek di Podaran beres pokoknya mah aing mah pokoknya mah selah domba aing dipake geureuna siapa putar kaula nun pangrasa tak kituna kaula teh acan nyebarkeun uleman teh jalaran masih keneh seueur kasibukan jaga saminggu saat acan kaping 5 maku kaula bakal disebarkeun kalayan nyuhunkeun pangrojongna deudeuh ai ku kitu teh mah bakal datang mangena waktuna timbala nuhun be dina waktos ayeuna nanging ieu jaro mang datang ka dieu teh punten tapi
lain kairing ku cai kieu lain ka bawah ku Cileungcang tapi deusna ka patempatan teh kulantaran aya maksud tujuan anu tamtu wis naon ai di wang-wang kieu sigana jorang pisan lamun mang langsung ngukakeun carita margi ieu carita teh intern sifatna teh Rusia kasaksina ku genep mata antawis jaro mang oge ngerti pati karena panuhun ieu mah Sumitra oge anu liarna teh supados nyingkat di patempatan turtan lebihan di patempatan boa-boa ramaresi ieu teh perkara naon pokona ieu mah padamikeun we Rusia saya ka ama mun eta ge ngaku kolot ka ama pirak we sadaya-daya Sumitra kaula nun pangarsa wayahna nyingkah heula di patempatan aya padamikeun ieu kaula oge pangamarasi sadaya-daya pangarsa wayahna geram mengker heula oh mangga mun bisa salin teu kali deui ngongkosnya kena elap gitu sadaya-daya kaula Sumitra timbalan wayana tulakan pantau di luar ulah aya nu ngareungeung ulah aya anu nolong kana ieu gunam catur genep mata ieu timbalan sadaya-daya buru-buru Sumitra mangga simkuring bade kaguah deui bade mermanakeun sayuran-sayuran anu parantos dugi mangga di kantun we linggih sepuh hae mangga asa tegenah teh dewek cu palias deuleu tong goreng hate ya naon tingali katingali dina jendela juragan Sumitra jeung pun bapa keluar nya duh ditulakan pantau sagala Gusti saya naon ieu jiga boa-boa kamsa cobi aden pula agan Sumitra siapa Bilih mah jadi itu di mana? Bilih penasaran jadi orang jadi beri noong. Aya nu koho jandela ieu. Nah eta teh geuning. Nya. Pan disimpuring nyokotan teng-teng jadi ieu. Paingan kue laleungit dan dijerot ku maneh we. Beja-beja kayak orang bagi dua. Nya. Tos ditulakan jaro parantos rupina. Kieu kasih jauh di juk anggang di teang jauh teburung cunuk anggang teburung datang dina pudunan ngadudut cenah tanyakan ngageang tinu datang ngagandeang nu karasa jeung nu karanapan upang kumang dina waktu ayeuna teh sabenerna mang teh heurin kuletah pikeun sanggem anak kahidep tapi dah dibejer beaskeun ngeunaan kejadian kaku kituna ngararegepkeun sabab ieu teh anu aya patula patalina jeung diri anjeun bijaro kasih naon rama guru kieu ieu dina mangsa minggu katukang mang teh sare timbalan dina sajaroning sare tengah peuting hudang teh rek tahajud buricak teh aya cahaya anu eta matak silo ka mang matak serap
mang nepi ka kasiloan ku eta cahaya untungna dapat disilo teuing margi ente rikat mang teh kokot teh nyokot langsung kacamata di Slubita Jaya Optika nepi ka apa kana merakna da geus dina hate atuh da geus hatap Terus dina emotan. nya lajeng sabot sareng sena silo ieu panon dadah sakala angin liliwuk di luar imah sorak Korea anjing babaung sorak anu mata pika keungeun salarea kurang-kurang na ipis pangarti tunaku pangabisa pas harita tapi keur meng himala dina mangsa rasa sumrah pasrah dina diri cilegur teh aya sorak tan katinggalan soratan katinggalan anu kaluarna tina eta cahaya dina unggalna teh kieu dor 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 tilu kali kaopatna hartina dorna timbala ai maneh nyaah teu ka anak ceuk saha teh ceuk gaib nyanyaah kana kasal nepi ka nyaah pun mang nyebutkeun aswatama tasrik anak tegas ceuk gaib teh ngomongkeun di ieu mah anak tegas anak murid saha nepi ka nyaah ku deui anjeun mang dina hate kalayan teu dipiningan deui langsung kena lisan nyatakeun hidup pisan Arjuna anu nepi ka nyaah ku pun nampi rebu nuhun ama dina waktu hari penyebatkan Arjuna naha celengkeung teh gaib ngomong ka emak kumaha lamun nya maneh nyaah ka Arjuna buru-buru ini man gerak bejaan Arjuna gerak elingan Arjuna sabab naon sabab Arjuna teh yakin bakal ngajieun tali mimitran jeung Bima tali mimitran Gatot Kaca yang pergiwa ieu teh yakin disimpulkeun ku jurig ieu ceuk ieu gaib dai nyebutkeun mah tali mimitran antara Bima jeung Arjuna sabab Arjuna jeung Bima teh bakal ngajieun hahadean nikahkeun anak-anakna nyameureun ieu nalika geus nikahkeun Gatot Kaca jeung pergiwa yakin di dieu bakal ngajieun Baratayuda Barata dulur Yuda perang dulur jeung Baraya antara Adi jeung Lanceuk disebutkeunana teh kulantaran nyaeta perkara anak sabab Gatot Kaca jeung pergiwa teh bakal pondok jodoh panjang pasiana bakal awet raja lengwek mang teh mikir dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa bener Gatot Kaca teh hampura ieu mah lain ngaluarkeun borok di pasar Gatot Kaca teh nyata anak buta arimi teh buta buta teh poek buta teh sasar hatena sasar laku lampahna sedengkeun hiji lalaki tah menjadi imam kudu jadi mimpin awewena ayeuna dipimpin ku jelema anu poekeun anu sasar lampah tak ieu yakin kaituna bakat tinemu karuksakan tinemu kehancuran nu madak mang dina waktu ayeuna datang ka dieu da ngajengjin dina angen-angen sumaramah dina bayah hayang kedalisan pok mangsa ayeuna karek bisa jaro dina waktu ayeuna berat hari kuleta
mata kieu ge nyaa ka hidup peperiheun hidup teh Pandawa jeung Kurawa pasya ketreng teh lemet pasya ti bubudang budaya katentrem dakur ti lemut ayeuna kari-kari maka jadi bibit ruji ti nungrurusyuk Gatot Kaca jeung pergiwa ngabalukarkeun pasyana Arjuna jeung Bima jaga kahareupna cu kolot demi pecah belah adalah durur jeung baraya teu narima ama teu narima Kasyep demikeun ari kolot demikeun Kasyep demikeun aja dalamun ayeuna amat datang ka dieu ngantepkeun teuing hate teu narima piraku teu ngelingan ngan ieu mah masalah digugu jeung henteu karep hidup cu nya waduk aya di Ratu Gagah aya di Menak mang mah ukur nepikeun ngan saratina kanyaah nu pangberatna lintang taki jaro teu dua teu tilu janji mang ti baheula nepi ka ayeuna eueuh deui ngamuridkeun lintang ti ka Pandawa jeung Kurawa bukti teu buktos bukti teuing sabanilaha kanyaah mang tuh saha nu nanya itu ieu kanyaah mang saha nu pikanyaah murid teh iwati hidup eta dina hate naon sababna kanyaah tumrap ka hidup sabab asa nempo mang keur ngora nempo beungeut hidup teh cu teu dipicen sasieun model ngan aing mang marada hideung baheula mah jiga Pak RW nya kan gagah akan hideung santen nya eta kitu gula kabu aduh lamun kitu carana mah kaula oge piraku mikeun lamun kaula kudu pasya jeung nu jadi lanceuk tah geuning sarua sami itu geuning ini saemutan geuning tuh jadi kumaha tuh nanging kaula teh gujur selembur ear sajagat parantos pada uninga di sakeuling bungking alun-alun mabongkon matukara teh parados uninga yen kaula teh bakal nikahkeun pun anak pergiwa ka Gatot Kaca ayeuna lamun teh mah bedot teuing beungeut kaula dihareupkeun ka mana eta mah Kasyep meuning keneh era meuning keneh pasya era ona mah aya ubarna nyumput aya pasya tong kitu Kasyep seperti hana urang 1000 boga batur atau babaturan kurang keneh hiji we boga musuh di dunya ngeurin bari jeung ieu kadulur ka baraya ka lancok cobi kali ya goblok eta si Ajo sugan aing mau nyuntik ka dinya teh ngomongna teh kawas lain kolot si cecerung si Ajo teh setan teh bina-bina teuing lah itu aduh silaka paur kasunut we Gusti Pangaulaan Gusti mudah-mudahan ulah insyah balilahan pangarasa sok emot dagas jadi pasya Kasyep moal hese cageurna mun dina penyakit mah lebih baik mencegah daripada mengoperasi mengoperasi itu mun tos diobatan depan temetu pasti dioperasi oh nya welah keur kieu mah nya aduh memang leres mending keneh kaula wirang tibatan kaula paceng kadan bakal nungtun Raja Wisuna jeung nu jadi baraya puperiheun pan kaula teh tiis-tiis jahe jeung Kurawa di baheulanya tiba nepi ka ayeuna masih kena teu geuning pikir jadi kumaha tuh nya upami kitu mah mending ayeuna we kajeun kaula wirang eueuh beungetan terus jeung masjid 10 ngantara buju beja mang tara di umat
Ustad didikan di dia depan ama unggul didikan ama unggul hasilna geblek. nya anu misleuk mah Ustad Gupron unggul didikan ama nu kurang ada misleuk nya sadaya-daya kaula sok mah tuh bade ngagentraan Sumitra sae Sumitra kan naon pot digentraan tuh haling ya pada aya pikrasana wayana kaulah rek nyiwit kulit moncrot getih kasampean Sumitra gerah haturkeun ieu surat nyaeta ka Ratu Pringgandani Dewi Arimbi layon naon pokona mun eta kudu apa bikeun ieu surat buru-buru ngejat di eta patempatan pasrah ulah wani-wani muka eusina Rusia. lamun aya jelema anu rek nyokot wayahna pertahankeun tanggung jawab jeung awak jeung raga anjeun sadaya-daya kaula nu mangga ayeuna ini sok ini Sumitra timbalan pangarsa permios Gatot Kaca dedes teuing kaset Kamatos teh. mangu ningali ti kajadian di jero ieu karatona bet kieu mudah-mudahan hidup meunang karena kasabaran katawakalan Gusti nu agung jago Maka ieu kajangan nanti. juragan Gatot Kaca bedog kawinna Dibedokeun ieu. Aduh, watir gitu. Gusti nu agung mangkane ngajieun surat digital geus kaeto ka dieu alah Geus disebar luas. geus disebarkeun kaeto ka dieu mangkane geus mesen janur ongkoh Geus di nya mangkane geus ngadepean jupa-jupa cilaka deuleu bisa teta. jupa-jupa jeung mikot mangkane cilaka deuleu Naon da moal dulu saya kesinian ka dipatenan teh geus ieu maka. Anas geus ngapake bodor ieu. Anas ngapa ke sini ranjing bodor aing teh Anas geus ngarekrut bencong. cilaka dulu Gusti nu agung kadarieu jangtong deukeut teuing aya anak bunuhan jadi kawinna si salabar cu jaro aduh tagiwur najan tagiwur tapi dina waktu ayeuna anjeun ngajieun keputusan anu pas pisan da ieu angger dipatikarna damang datang ka teh sorangan ngadit masih banget teh tepang jeung angger dipatikarna Di pasabangan teh. bade naon ka dieu teu sareng henteu Marukan. cobi cicing jing nger aya naon hidup kasadira ka dieu Cobi ade. oh kieu rai nuhun ku gasih ditampi enggal ditanyana akang sakawit akang teh moal balaka moal cumarita ngeunaan maksud tujuan akang pribadi nah naon margi nitenan wireh hidup teh bade salira teh bade nikahkeun Gatot Kaca ka Pergiwa nanging kumargi ieu kajadian salira nembe katinggal ku kaula nyaksian yen salira tos ngabatalkeun nikahna Gatot Kaca ka Pergiwa salarasna akang teh ka amanatan ku Kang Rai Prabu Syudana
Wire Prabu Sidana teh kawan putra Kakashi Raden Mandrakomara mika palae pisan nyatana katuang putri anu Kakashina teh pergiwa. Karate Mandrakomara palae garwaan timbalan pangaresya teu geuning. Eta geuning. Nya laras pisan. Mana cing surat mana cing? Ieu selatan. Cobi salabarkeun kitu. Mana keheula segala? Cing. Awas sepuh. Lajeng dibuka prosedurna. Duh. Anakna Prabu Suyudana ahli waris negara Asina teh jaga eta. Mau kasama. Bakal jadi tali mimitiran anu panjang antawis Pandawa jeung Kurawa, yakin dina waktu ieu yakin bakal jadi hahadean Pandawa jeung Kurawa teh ku ngaliwatan Mandrakomara jeung Pergiwa. Mandrakomara bager, santri ongko, saleh ongko, Jalmi juga na. tina pendidikan dimimiti SD, MTS, Sekolah aja. aliyah, Sanawiyah. jeung sapuratina bergelar ongko, beragama ongko. Ayo, Allah. Nepi ka baja pisan ya. Marukana. Cobi kali. Aduh. Memang leres pisan. Benernya di Malado. Kumaha nya upami kitu carana mah ku kaula bakal ditampi we panglamarna. Mandrakomara kangge pun anak ageuning. Cocok Top markot. cucok top markotop nger timbalan diterima panglamar teh Beres ah. ditampi ya ditampi dupi waktosna urang kumaha urang ange we kaping 5 sasi payuna salira bakal sayogi kaprionana mangga ngiringan wae sapuratina akan bakal masrakeun kalayan bakal dibewarakeun ka Kakang Prabu Sidana Rayi Prabu Sidana da geuning malih meureun ke jaga kareupna mang anu bakal ngiring nyerenkeunana mang ngaemsian dina panganten pameged jadi saksi ongko nya pangajeng-ajeng ongko sadaya-daya mangga upami kitu carana geus upami kitu carana mah mang rek langsung ka astina nepungan Prabu Sidana masrahkeun ieu walapatra anu mati kabungaheun syariah timbalan ayeuna mah urusan ieu panginten urusan kijaro dugi kaping 5 diantos dina waktuna mudah-mudahan beres we setelah aya halangan harungan timbalan mangga kaula nu ngan omas kae deui eta cek gaib dan cek mang mun aya tunyutanya itu ieu omat mang tong kaciwit kulit ke bawah daging sabab mang teh jelema saleh Isin ku tasbih. tinggal di tasbih itu nya Tasbih ngamble marukana. tasbih itu aduh bermerek Adidas itu Tasbih merek beri. nya omatnya timbalan kaulan nun sok nger urang buru-buru urang tepikeun langsung ka jeung Angger Prabu Sidana sae mangga dikantun restu kasep sing lusul laksan aduh sadaya-daya montong loba ngahulang cuk tongol sing